Loh, non teh. Sampurasun, oi. Saja. Syah. Ulu. Bapak. Ya. Oh, itu dulu. Rombongan ti Astina dulu itu. Rek naon Kang? Rek naon da urang kaler ka dieu. Oh. Alah. Alah. Naon ja? Ningali Pak aya tuma. Wah. Tamu gitu. Nya tamu. Ulah dibarikeun. Tamu ti mana? Ti Astina leuh. Hah? Ti Astina Gusti. Astagfirullahaladzim. Oh, wae lamun ningali amuing. Ulah kaget euy. Ulah kaget. Iya winang no. Amuing. Ngaturkeun semakaturan rawuh geuning teh menak ti Astina ya. Hang nuhun nuhun. Semakaturan rawuh cageus seuling Bagong. Kasar di Sunda Bagong pada di Jawa mendewek teh Bagong. Aduh. Cageus seuling Bagong. Alhamdulillah gitu ayeuna teh sehat anu teh cegih. Cedit naon ari aing? Baru kana dewek ibu cedit, mureun pugu cegih. Semahaturan rawuh sepuh nuhun. Jangan euy. Saya aja hibar sih. Wilujeng sumping. Doloy. Wilujeng sumping belat. Bot. Ti abdi ge doloy. Ngomong. Teuing aya ku disolenang kene ta enongna. Oh, cicing. Tenang. Sareng sah loba man. Baktos cenah kasepuh ti Angger Prabu Siyudana Raja Astina. Nuhun. Kumaha kaayaan di Astina dina waktos ayeuna? Mujeuh, Pot. Teh. Kasyukur euy. Keur kumaha parena di Lebak? Nah, teu ngalangkung ka dinya. Hanya tante. Keur kumaha pare? Nuju cara ricing di sawah. Cing balik bisa ngomong teh. Maksud aing teh kumaha pare teh geus reuneuh. Duh kada teu terang pare awewe na abdi mah. Apaan pare mah digambarkeun ada ge dewe Sri. Hah? Sri apa sia Sri? Apa anu sok diangge kana gorengan? Teri teh mah. Teri mah di mana urang geuning boga pamajikan urang teh boga anak teh eta teh hukumna anak teri. Anak tere jauh tere mah di mana urang numpak kendaraan ulah lempang eta teh tere nepi. Tere beleguk teh mah. Tere mah samara mah sereh. Goblok si cepotnya. Tong dilawanan atuh bari nage. Sarwana. Eta ka mana karep wae ngomongna teh si goblok. Eta ku sarwana atuh. Kabina-bina teuing sia teh ngomong teh ka mana karep wae kuas lain jeung menak. Ai menak mah puguh sok hiber. Nu hiber mah manuk lain menak. Hari manuk mah di mana urang geuning
di jalan pepangihan aduh manuk duit menak sama teh jauh ini ngomong deh banyak tidak manuk karena menak ai menak mah di mana urang mangi barang di menak urang karena tak di punak beleguk tamato atuh sia teh kabina-bina tenjang tong dilawanannya punak mah anak pun sirah punuk sama ayo punuk mau dicarekan batur geuning urang teh ini punung sama beleguk punung mah aya laguna geuning nya walungan ti kota Bandung Cikapunung sama nah sia teh punung nya punung teh eta teh geuning naon nya pan sok dipake tiung ku awewe tudung dengekeun ku sia ai tudung mah di mana urang geuning ku batur teh cilaka dewe piteungeulan euy nah mah keur ditengeulan ditudung maling dituding teh mah beleguk ai tuding mah geuning sok dioperasi suing teh mah ai suing mah geuning sabangsa jeung entong soang ai soang mah di mana budak ning mangi kareuwas sok gegebangan wae teh soang soak tamato ai soak mah baju di mana diberewekeun teh soak soek teh mah eta ku dilayanan wae atuh ja teh garelo anak si Semar mah nah sia teh gelo sia nya ai gelo mah di mana urang aya barang di jero taneuh di gelo digali teh goblok tuh kabeh we gelo ieu mah aku sarwana atuh ai gali mah geuning sok dipake dina ramo aduh cincin teh mah ali beleguk ai ali mah geuning buru-buru atuh ulah ali-ali teuing lila nah sia teh jauh-jauh ali nyata atuh lila mah paman aing ngantos maot lili teh mah atuh ai lili mah geuning sok dipais lele mah beri jalan rauh atuh ai lele mah atuh di mana urang digebuk ku batur teu wani ngelawan lele leweh ai leweh mah dengekeun naon apaan ku sareng ge pika hayang geuning paleleweh paleleuwih bapak jauh paleleuwih ai leuwih mah sabangsa jeung teureub kaleuwih atuh teh mah sarwana ieu sarwana gelo kabeh nah ai kaleuwih mah liang belut geuning aduh mani kaleuwih mulisit teh mana sia teh jauh atuh ai mulisit mah kapal geuning maju ti hadap waduh meni mulisit melesat ya melesat nu kitu mah melesat mah lagu naon melesat ngapung luhur jauh di awang-awang geus jang ganeng manuk dadali eta maksudna mah meureun si cepot teh meureun nya si Tarida manuk dadali mah dadali mah pateri si dadan dali atuh teh mah nah sia teh
Sedaya Samya Prapta Samya Prapta ulah kaget Semar euy ulah kaget euy lu meniru wasda aya naon ieu teh sepuh asa kagunturan madu kaurugan menyan putih ya abdi aya naon ieu teh nun kieu ieu mah saperkara hayang pangi datang ka dieu teh euy sumuhun sumuhun kadua perkara nati eta menang utusan anu jadi ratu ngembanti malah anu jadi raja bisi maneh teu apa wayana kajadian di sawarga Maniloka teh di Astina geunyeuleuh masyarakat nagara Astina teh ngamaruda yakin kaancam ku Batara Kala komo jalma-jalma anu daek karoropsi ayeuna teh sarieun sabab kitu numutkeun beja tilu beunang dipercaya cenah Batara Kala terek ngakanan jelema jararahat nya hasil tatanya di paranormal bakal negara Waluya bakal salalamat syariah tapi Raja Astina kudunya kahiji pusaka ari eta pusaka teh nyaeta endong eta anu disolenangkeun ku maneh wayahna eta endong dek ditukeran rupa-rupa harta kakayaan 7 paturunan moal beak enong iya enong iya sih eta nah boga sabar hiji sering candu gitu ada mung iya hiji-hiji nah eta jauhnya ti nagara Astina ka dieu sabaraha dinten 7 bulan saminggu euy marukana teh didatanyakan ngagadeung dina pudunan ngadudut di datar pon kitu deui kahujanan katiisan kepanasan sumuhun jauh dijujuk kang di tiang teh eta enong nu dipake ku maneh rek dipenta dek ditukeran ku harta kakayaan waya naon eta teh naon eusina teh ieu mah teu aya eusina kosong molongpong nu eta naon atuh make nu kitu eta sini aya sok aya nu masihan artos teh sup pamana aksesoris masihan wajib pantatangga teh aing ngalangkung teh masihan wajib rangina bus iya aya nu masihan beas 3 kinta bus kana endong nah abus gitu ada abus wae kana endong Semar mah iya tah dek dibeli eta teh ya jualnya Pak jangan nahal buru-buru Pak abdi hayang HP ya rek SMS-an Pak cukup halona telepon tanu kitu nih nah ada HP maloba dinyata gen si patat geuning ngagarantung barodas tape
sama tape iya mah HP hari HP mah di mana orang belah pare gini usia di jalan HP teh apa tama oh apa ai apa mah geuningan sok ieu sok ngalalau di balong apo tama haji apo jadi kana apa atuh si teh aponya haji apo aya apo mah pergi jeupah apu tama aya apu mulai minantu bah umri apud tama hari apud mandi-mandi digebuk urang teu bisa ngalawan apud ampun ai ampun melauk leutik impun tobat eueuh deui beunangkeun antap ai impun masuk dipake ieu gini eupan pergi ka mujair lukut tama mun jauh tina impun kana lukut jauh atuh tina impun kana ampun euy alah ramai itu mangga cenah make jeung kedah ditukeran sagala nu ha dibikan ih demi katengtreman nagara mah bujeng hingga ka endong jisim abdi mangga ikhlas soleh geuning si Semar teu sangka si Semar teu sangka maneh teh soleh mah jeung teh cedit geuning eta nasa teh nepikeun pajar si Semar pedit teh nyeta duka teuing atuh geuning soleh ka bina-bina heuh syukur mar syukur euy kira-kirana hayang sabaraha diberi duit teu kedah nah jauh di juk-juk anggang di teang hawa tos teuing prayogi ieu enong make jeung kedah amuing bisi pajarkeun sim kuring komersil ci karunya